Tuh. Yang tinggal lah ya. Go, dekat. Main naon eta? Halus ya. Ayo aja keur ngupdate akan tergede. Lor. Lah jalan tuh lah yang main. Baterainya. Ya bisa ya. Kadang usahakeun ya usaha leutik baik. Pan si Latif teu gen HP. Ini petaan barudak. Sugan menang 2 juta. Ayo belikan HP anak 50.000. Oke lah. Pan sasana lumayan gitu. Piduiteun ieu mah asli. Urang langsung kasih endah. Bro, ya kan baturan urang masa urang kreatif karunya urang kan perubahan HP ieu mah inisiatif we nya urang-urang kumaha lamun udunan beneran ke ieu mun tah ieu tukang nya aduh ieu ngagoblok urang nya asa sabaraha we di urang ke urang pentaan deui kana lain ada orang yang kumanya babaturan gitulah nyaga lain sarahin tapi nggak salah seperti gitu. Ah, itu ada baneta anak, bangsat. Aduh main dari kelasna. Jadi kan hari kelas apa? Oh, hari nya orang ngerek minta orang lain. Oh Kang, iya abi tadi nu naroskeun HP ya. Aya keneh HP teh. Oh, mun Kang, aya geus aya keneh aya. Biasa ketemu ayeuna itu nya di tempat biasa. Mun siap Kang, mungkin di tempat biasa wae nya anu biasa COD-an gininya. Ya, mun siap abi ayeuna OTW. Mun. Assalamualaikum. Halo. Nang sabaraha deui teh? Nang 1,5 juta lumayan barudak bener kepedulian nama sosial nama alhamdulillah. Nah ieu teh tadi saya teh geus janjian aya nu rek ngejual HP. Gambareun ieu teh menang duit teh 1,5 juta nya. 1,5 juta alhamdulillah. Ayeuna mun saya berangkat. Wah, teu kudu percaya. Urang kudu percaya. Urang ngiluan kudu. Entos di iman. Aya tuangan aya ranginang di ditu tuangan bisa ku abi percantenkeun ka abi cantennya. Sing salamet di jalannya. Ya, siap. Nya eta nya. Yuk, siap. Yuk. Nanya. Cing orang telepon ah. Kang abi kasih lokasi ka dieu we nya. Mun siap Kang, abi kadinya langsung kadinya meluncur. Kang. Islami, ngadasan. Punten Kang. Awios. HP teh dicakat. Oh, aya Kang kenal. Iya aya. Lah, Kang. Oh, lah, cocok lah kang ore rencangan abi mah. Pasti anu kieu ge lah. Alhamdulillah. Sabaran. Ya, kinten sok we sabaraha itu mah da ieu teh. Perokok ya tuh perokok. Ayolah tambihan sedikit. 20 nya, 20. 20 lah. 20. Nah, siap lah 20. Pak abi di transfer atunya. Bangga. Pak nomor dana biasa WA. Oh, mohon. Ke atasnya, atas. Oh, mohon terus obat. Abi itu lanjutnya. Siap. Hatur nuhun pisan ieu. Sami-sami. Cing ketampi bareng. Alhamdulillah.
Ah, punten, ieu kopi sareng rokok teh can dibayar ya anu teh. Waduh, tekor ieu mah jadi 20 atuh. Aduh. Siap, Kak. Siap. Lur. Bro. Kumaha sehat? Di mana kumaha aduh. Saya itu dia. Aneh, marka dia ge. Udah kumaha lu mah sudah penularan naon atuh dia. Nya urang teh alhamdulillah meunang rezeki. Aduh. Ya bisa kumaha. Da urang teh nya ari keur ngarjung sok teh tega gitu nyari ente nu lain nyarang HP barudak hilang kata orang teh berenang ieu teh ayalah kadeuh tuh Kumaha ieu teh ieu Kang Abi. bisa main game jeung urang Oh Kang Abi teh. Itu asal main game biasa. ngan kadang mah juga nu urang orayan we sementara mah Oh. Si kumaha carana ieu? Oh, saya nih. Biasa nelpon. bisa nelpon nu penting mah bisa nelpon Alhamdulillah. kela ieu tadi teh ieu teh emang cuma nanti barudak ti urang engko urang panggedena Wartoskeun ka barudaknya nuhun pisan atuh. ngan kieu ieu teh nganterkeun ieu teh ban motor kempes Atuh kumaha? can dibayar 10.000 Oh, jadi baru motor di ditu atuh di bengkel. sugan boga 10.000 Aduh, karunya teuing barudak bager. Jadi motor di ditu keneh. di ditu motor Acan dibayar. Tuh apa sepuluh. eta mah aya 10.000 mah dia Tadi nanti kanggo meser ieu atuh kartuna meureun. sementara mah tong di kartuan penting mah Bae lah nuhun atunya kabeh bae kabar wartoskeun. eta aya orayan we orayan Wah, nuhun ya. Teu biasa ngalangsungan 10.000. baik. Nuhun ya. Orang lanjutnya. Oh, banyak Kayak nongkrong deui biasa. Ke barudak banyak nuhun gitu ya. Siap. Kira nyoba lah. Lumayan biasa. Nelpon lah. Nanti mau di kartuna ayo kumaha. Bae lah teh nginjem deui eta. Orang-orayan deui mah ngalamun teuing kan alhamdulillah. Aduh, nuhun. Alhamdulillah aduh aya HP aya mah bisa main game lah. Mah ngahulang teuing. Nyamperkeun barudak keur ngaropi sigana mah di tempat biasa. Aduh, boga HP euy. HP euy. Ini barudak pasti keur. Bro. Kadeu. Orang mabar. Ya dia. Aduh, ya salah di dia lah. Dia gitu. Itu. Karena terpaleuntar ya, loba mobil. Orang mabar. Orangnya boga HP enak we. Kemudian kamarinya baru lah. Aduh, nuhun pisan. Tidak ada HP biasa mabar. Kelar. Nah, apa gitu? Itu kamari mau langsung ke rumah, masih ada HP dia kemudian di barudak. Itu lumayan. Emang kumaha itu? Banyak. 2,5 juta sampai kipatut nih. Wah, 1,5 juta. Setengah. Jauh-jauh orang teko 10.000. Bro, kamu tekan berapa? 1,5 juta. Dibalikan aku. Jadi kan udah di mana? Sesana ke mana? Itu dibayar mana Iya, teh? rugi baru dah. Iya, harganya sabarahan. Sebaran. 1,5 juta. Iya teh nya. Iya teh. Nya ge bentukna kieu. Canggih ieu teh. Cik, tanyaku kalau meulina geura. Ini masa anu beli kamar ini, beli usaha. Mana nomor nasi nu kamari mau percaya karunya baru. Kamar orang melu lawan. Nomorna ge nomorna tuh. Ya kamar di mana? Beli di mana? Da jelema itu mah lamun ditelepon langsung leungit nomorna teh. Orang sampaikan ke ini. Teu nyaho. Mana kumaha baru dah. 1,5 juta ieu teh. Nu ngajual nama nawarkeun teh 3 juta. Untung beunang 1,5 juta. Emang ya apa sebarang penjualannya beli? 2 juta. Tuh 2 juta mana lo halus nah. Iya, kawarnya di kamanakeun. Ieu teh nya lamun dikieukeun tah. Soalnya sebelum maneh ke profil kali jadi motor. Kang anu meser HP kamari. Eta kopi can dibayar aduh tekor 10.000 eta kan. Besarnya ieu. Mohon leres. Haruskan sabarahan. Kan sabarahi harga ini kan. Harganya 20.000. Mana? 20.000.
Oh, nipu. Nipu.